Sebab ieu maksum janin teh orok nu aya di jero beuteung dibunuh kena sanksi. Mentak dokter nu ngabunuh janin teu kanyahoan misalnya atau aman urang di dunia nama engke di akhirat urang bakal nempo berbagai dokter sabaraha dokter cobaan nu ngabunuh ban janin. Mentak ngeri oge masyaallah kari. Nak dipermasalahkeun teh kabehna aya ngabunuh janin mah geus jelas haram. Ieu perkabeanana ieu kabeh mah pan menjaga memeh terjadi kitu naon ngaranna memeh terjadi geus dijaga. Nah ieu ngaranna kabeh. Tah eta teh dipermasalahkeun antara meunang jeung henteuna. Tata tergantung kumaha tujuanana, kumaha elatna. Lamun aya awewe lemah fisikna, kemudian lamun teu di kabeh ieu bakal mengkhawatirkeun engke kandunganana, cilaka dirina atawa cilaka orokna. Nah ieu meunang di kabeh untuk menyelamatkan kelemahan indungna. Atau aya panyakitan dina rahimna, lamun memang ieu ngandungnya na bisa akibat dari kandungan tersebut rahim terganggu efekna engke bisa kana awak, berarti penyakit meunang di KB. Kos kitu tah mah, tapi lamun kieu mah kula boga anak kan geus 2, nah kuari deuk di KB emang kunaon? Sok sieun teu kadidik teu bisa jadi alasan tah kos kitu. Komo kieu mah, kumaha boga anak 2, 3 KB emang kunaon? Lah bisi ka ditu kuari ge hese dahar engke ka ditu na beuki hese dahar be sieun fakir sieun miskin ieu mah leuwih bahaya. Ulah kos kitu atuh terus wae. Antepkeun mantek lamun kadenge ente boga anak sabaraha 15 mantah. Tiis asana kana hate. Eleh kotok rintik mah ieu. Tapi lamun kadenge sabaraha anak 2 saeutik jasa teu betah. Islam teh teu kuat kos kitu, kuat. Itrati wa biya libadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. Harus masalah bagaimana kalau ada suami menolak istrinya lewat SMS. Kuari mah bercinta SMS, nalak ber-SMS gane. Yang isi SMS-nya seperti ini, nanti dah di pengadilan saya jatuhin talak 3. Apakah talaknya jatuh apa tidak? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Make bahasa nanti etangke jadi taklek ke lamun di pengadilan karaku kaula jita hatukeun talak 3. Atuh lamun can ke pengadilan mah encan kumaha engke bae di pengadilan. Samemeh di pengadilan mecan jatuh talak 3. Kita mah kos itu mah kos kieu geus lamun asup ka imah lewat lawang eta tah jatuh talak 3 atuh geus we pamajikanna ulah kadinya ka lawang eta kan ulah ditu bae henteu sarua jeung kos kitu bae eta atuh talak ieu. Lamun aya kieu mun kakak boga duit 100 juta neng katalak 3. Tah mah pasti ngadoakeun mudah-mudahan ulah boga duit 100 juta. Kuari mah talak jadi lalab. Salah saeutik talak, salah saeutik talak, hiji meureunanan atuh loba ribut. Mor kedua teu bisa ngajaga lisan.
lantaran tengah raji boro-boro nu teu ngaji nu ngaji gen dekat ceplosan bae komo nu teu ngaji mah anu mentak sing hade sababaraha kali ribut jeung pamajikan ulah osok ngajatohkeun tolak ribut mah mirubut bae eta mah seni rumah tangga ngaranna aya senian atuh itu ribut-ribut acan mah okos di imah budak letikan sepi nu cerik-cerik acan jelema rumah tangga 20 tahun teu boga anak di imah sepi kan kadang-kadang nginjem anak teteh nginjem anak adik nginjem anak tetangga aju anakna teu daek cerik bae deui diciwitan ku jana supaya cerik tah ieu rumah tangga teh kudu aya senian wayah seserian nyana wayah happy ke wayah mararanyun kita garana seni rumah tangga tapi ulah dibiasakeun keusi kaserengan teuing lah aing ja lalaki aya sakieu sedeng usaha eukeur kendaraan aya ieu nu di imah sering jasa kos ge neangan deui bae kitu aing ieu lalaki mah sok aju kitu bae beda jeung awewe aya pikiran kadinya lalaki mah sebab lalaki mah pendek buuk panjang lengkah aya awewe mah panjang buuk pendek lengkah baheula baheula eta kuari bagus akur bae oh lengkah awewe deuk soek tanaon terus bae cenah mah ngalengkah bae eta peribahasa kos kitu tapi kuari mah pohara lengkah awewe teh mana aya baheula mah awewe nu leuleumpangan sosoranganan malah tapi ayeuna malah embung di baturan iyalah baheula mah nu nganjang teh kan lalaki nu apel nu nganjang lalaki kuari mah tibalik awewe nu nganjang mantak aya lalaki teu nganjang-nganjang awewe nganjang teu laku-laku nganjang teu dianjangan teu nasib bae meureun teh mah padahal teu kudu nganjang teu kudu apel ai dasar bakal pijodoeun mah atuh datang bae ya geus dituliskeun ieu jodoh-jodohna asal borosot ka dunya jodohna ge geus ditulis mentak ulah bingung-bingung aya jelema sogalana geus dituliskeun maka aya jelema boga anak anakna lalaki hayang nyaho coba ku eta jelema diteunden di leuweung sorangan bae diteunden di leuweung coba hiji hayang nyaho saha nu bakal mere daharna nomor kadua engke bahasana nyana bahasa naon nomor katilu hayang nyaho coba engke kawinna kumaha diteudeun we leuweung ku bapana hayang nyaho bae eta mah geus antepkeun di deuleu saminggu hirup keneh di deuleu ti kajauhan di deuleu deui saminggu hirup keneh terus we hirup wayah ngorandang biasa gitu ngorandang terus kabelah dieuna nyana kaberenehan horeng anu mere daharna kadang-kadang orai kadang-kadang monyet kadang-kadang mau mere dahar nyusuan biasa datang kalumpang segala rupa gede ayalah bangsa umur 5 tahun kadinya disampeurkeun ku bapakna ngobrol timbul bahasana bahasa Arab timbul bahasana teh bahasa Arab teh jadi urang ge lamun eueuh anu ngajaran mah bahasa Sunda Jawa Melayu engke ge bahasa Arab bae asli bahasa Arab mun deuk mencoba ge coba untuk percaya di bahasa Arab atau bapak lagi bingung bahasa Arab biasa bahasa Arab jadi bahasa aslinya bahasa Arab nah daharna kabelah dieuna naon nu aya nya nama dibere sangumbung lantaran geus terbiasa
sabada disusuan ku hewan-hewan naon nu aya ba kadang-kadang jukut kadang-kadang atuh pupucukan asal ulah pucuk nu isuk-isuk bae pupucukan ngunyana di dahar tak eta jadi geus ngeunah kitu bae nya mah geus dibere bangsa kadaharan urang kieu teu bingan gitu teu beukieu jadi kos kitu timbulna tah mentak kumaha kabiasaanana coba ge orok lantaran kurang dibiasakeun dahar ti leuletik sangu kagedenakeun sangu coba mun ti leuletikna roti cara di Mekah cara di Amerika tu roti bae datang kagedena nu mentak beusi engke hese sangu hese roti dimimitian ti kuari batu hanya coba orok urang ye ti leuletik batu ke abah kagedena ngeunaheun nya geus di mana bae batu bapan loba tah eta kumaha kabiasaan Masya Allah atuh ieu urang kabiasaanna di parabana sangu nya sangu di Mekah kebiasaan parabana roti jeung daging di Amerika atuh kentang jeung roti gitu kene kumaha kabiasaan we di Korea karena kebiasaan jeung lauk nu atah ge di dahar bae di Korea mantap orang Korea tadi udah meng bae nya terus sia cek meng teh pagawean nu aing ku sia cekeun berubah orang Korea ge datang ka urang daharna sarua jeung urang orang Arab ge datang ke Indonesia orang Arab saminggu 2 minggu nyana culak cilik kabeladian mah sangu bae sangu kos urang we urang ka Mekah sapoe 2 poe mandangan sangu geus lila mah di Mekah embung urang enggak sangu terbiasa orang ditu paling samin korma teh dahar korma roti dah kulage mencoba kulage barang rada lila di Mekah teh keur ka Mekah mencoba isuk-isuk ngadahar nu digulung-gulung teh tah nu digulung-gulung pagawean orang Pakistan nu di jerona rempah-rempah teh tah di dahar sagede kieu bener ngeunah Masya Allah berang saeutik kadahar deui tas lohor dahar biasa lanjut tas jam 2 dahar deui sangu sore sangu deui jadi beuki kabeh beungeuna mah beuki kabeh samin-samin beuki urang lamun ka ditu mah ka mana ka Mesir lain deui kadaharan di Iran lain deui jadi sanagara kumaha kabiasaanana kumaha dibiasakeun eta keur carita kadaharan keur carita ibadah ge kumaha kabiasaan urang terbiasa ba'da magrib nonton TV mun teu nonton TV teu betah geus biasa mantes isya neuletik TV mun teu nonton TV teu betah rada peuting saeutik geus biasa neuleuh main bola jam sabaraha main bola teh tuh ieu mah jam 10 nya hobaepan teu bareres kabeh ge geus biasa teu kumaha kebiasaan maksiat dibiasakeun atuh terus bae datang ka paeh tapi kapan ari santri mah kulantaran geus biasa bada salat Quran Quran kebalat deui Quran geus biasa ta santri mah asal manta salat teh apil teu maca Quran teh tas zuhur Quran tas asar Quran geus biasa santri mah di pondok teh kos kitu datang ka imana ge lamun manta salat teh mun manta salat teu ngeunaheun mun teu maca Quran eta kumaha kabiasaan mantak lamun ka salat hadieu teu maca Quran asa teu pararuguh amat di perasaan kumaha ajuna mah bak-bak dahar we melampiaskan gitu kumaha kebiasaan urang biasa malam Jumat maca sholawat mun teu maca sholawat teh asa teu betah kumaha kebiasaan tah mantak urang biasa peuting hudang tahajud ku ari teu tahajud leut bae datang ka subuh hees seger paneta tolol dah kos itu Pak Haji biasanya masuk rada leuleus teh kadeleuna lah tuh bade mah seger amat hees full Teta urusan awak tapi urusan batin mah lain
Okos du biasa orang sholat subuh haju kaberangan asa nyeri hate sanajan hees mah menang ti Gusti fadol Allah tama sebenarnya mah hees mah saha nu bisa nyeun hees du jahese TS hudang lagi menang Allah hudang urang biasa sholat subuh berjamaah senang hiji mangsa kaberangan kajenting seserian ge hate teh nyeri asa perasaan kumaha tuh eta kebiasaan tapi sekali doang tak kos gitu 2 kali mata 2 kali leungit tah 3 kali mah biasa deui bae malah lamun kapentingan penting teuing jadi kumaha kebiasaan nah ieu urusan dahar kumaha kebiasaan urusan ibadah ge kumaha kebiasaan urang nu geus biasa ngaji poe minggu bunteung ngaji teh teu paruguh lain batur ieu mah teu ngaji teh teu paruguh asana beda bae beres ngaji tapi kulantaran geus biasa tah pan deuk datang ka dina mah deuk ngaji deuk nongkrong deuk ngawuduk deuk nyate pokona mah datang ka dieu we bebeja ka imana mah ngaji bae ieu kasi mana Cilongok ngaji atuh di mana ulah nyaritakeun di mana ngaji bae pokona tadi lu caritakeun naon tanyakeun ke akur ge di itu terakhir dina masalah diat akhirnya nyaritakeun tentang wajib kafarat tajibu bil qatli kafaratun wajib bil qatli kusabab ngabunuh teh kafaratun kafarat ngaluarkeun kifarat cek bahasa urang rek ngahaja ngabunuhna atawa sibih ngahaja atawa kasalahan dawan Allah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah loba jadi carita kafarat ieu mun berdiri di negara khalifah negara Islam nu pemimpinna make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di negara urang mah pemimpinna lain make aturan Al-Qur'an ngalaksanakeun make KUHP jadi aturan-aturan Belanda demokrasi jauh bedana jeung Quran mah menang ti Allah KUHP mah menang ti manusia geus atuh menang Allah mah akur jeung aturan Allah menjurus kana kasalamatan sorga ieu mah geus jelas teu make aturan Al-Qur'an make polos sorangan make hawa nafsu kahayang sorangan jadi menjurusna atuh menjurus kana neraka jahanam sakitu beta mah geus nu urusan lain daripada Al-Qur'an ieu cilaka wa man lam yahkum jelema nu teu ngahukuman make Al-Qur'an minal khasirin minal kafirin dan selanjutnya ngan lamun eueuh nu urusan ieu negara bakal acak-acakan nu mandag sanajan demokrasi ge urusan bae negara memang kieu kaayaanana ngan disesuaikeun jeung aturan Al-Qur'an bentukna demokrasi pemilihan menang masyarakat menang rakyat ngalaksanakeunana ulah jauh jeung Al-Qur'an bisa ya lamun ku urang diadu-adukeun mah hampir akur hampir kan kabelah dieuna diselewengkeun mantak di negara demokrasi model urang supaya rapih
ayalah filter jang hukum mui supaya ke keputusan-keputusan nu patali jeung agama diatur ku mui na disogok ku negara aturan mah ieu negara teh dilempangkeun ku mui ku ari mah mui na pake jembatan jang supaya negara ieu diluluskeun ku mui harese cenah teh kitu ka harti kieu sia yang ka harti Pak aing ngobrol jeung urang ketos mah hese sapira tukang macul kieu ye supaya ka harti di lembur eta teh ya Islam kemudian muslim mutlak di dinya endek nyieun gereja nah eta nu tanda tangan kan mui ngomong ka masyarakat atau masyarakat datang ka mui Pak, di diri dibangun gereja kan ini mayoritasnya Islam, Kristenan. Nah, kami setuju mui lah nu bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di sini tidak menyetujui pembangunan beribadahan di luar Islam. Mui tanggung jawab kan rapi kan ngeunaheun di desa ieu aya Indomaret di jerona ternyata aya usaha anu diharamkeun ku agama jual minuman keras malah di dinya aya KB PLBK macam-macam lah pokona mah ekstasi segala rupa nah kajahoan ieu ku masyarakat usullah ka mui siap bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat nyana usul bahwa di desa tersebut ada di sebuah toko Indomaret penjualan minuman keras kami selaku MUI telah sepakat dengan masyarakat tidak mengizinkan untuk jual beli terus andai kata dilakukan oleh toko tersebut maka kami akan merampas bukan minuman itu saja dengan Supermi dan Indominya dalam hebat tamui pinter tamui tak kos gitu tak eta tak jangkos gitu tak kan ngeunaheun tuh aya dikasih contohan gitu merada geus oh bener asa keluar pohon deui eta jangkos gitu tak jadi urang lapor coba ka mui aya naon-naon lapor mui teh emang singkatan tina naon Kiai mui teh ya majelis urusaneun aduh MUI eta kos kitunya eta ngeunaheun kan lamun kos kitu mah aya naon lapor aya naon jadi seimbang sanajan di negara demokrasi aya keseimbangan tergantung kumaha aspirasi masyarakat sebab nu di deuleu suara mayoritas jadi kumaha mayoritas tapi lamun geus mayoritas dirinya Kristen 100% atunyana dek bangun gereja lantaran lain bentuk negara Islam atuh pek bae sote cak maranehanana dia memang mayoritasna Kristen nah di dieu mayoritas misalnya 70% Kristen aya ge Islam model di perumahan Kristen nyana nyieun sarana jang ibadah atuh endeu kumaha aja emang mayoritasna nyana Kristen nyana endek ibadah ka pangeran nyana meunang ngabekot nyana pangeranna ge engke ge dikaluhurkeun dikahandapkeun ku nyana tololnya atuh mah urang kan nu dikaluhurkeun kahandapkeun ku pangeran nyana mah nyana nu ngaluhurkeun kahandapkeun pangeran nu ngisangan pangeran ge nyana tolol eta sebenarnya mah tapi geus kumaha nyana bae geus atuh emang mayoritas tadi dinya Kristen Katolik nyana ngabangun atuh pek-pek deui di negara demokrasi mah kos gitu kan ngeunaheun tah aya mui tah tinggal urang mui na bae coba disogok kapan teu tinggal gitu bae tah pembangunan gitu hotel nah ieu peruntukan hotel teh jang naon coba eta teliti urang kadija ka proyek datang Pak ini siapa ini apa namanya pimpinan proyeknya oh no tanya orang pimpinan proyek anu ngebogaanana saha tanyakeun Pak itu hotel peruntukannya untuk apa untuk baca sholawat oh iya nggak apa-apa tuh kalau begitu mah asa gade kakara gade ngeng hotel yang baca sholawat
Aduh, masya Allah. Hotel di mana-mana ge sapira hotel, lu bantak di bagus-bagus ge atuh hotel karena lagi. Hese ngomong urang. Aya ge di Pekalongan tah hotel teh mun urang asup ka dinya kudu mawa kitu surat nikah, lamun teu mawa surat nikah teu bisa. Atawa nyana lapor heula ka pemerintah di setempat bahwa nyana suami istri ge telepon nyana ka daerah urang. Oh iya, itu mah suami istri karak. Eta aya satu hotel di Pekalongan kos gitu atau di Banjar baheula keur kula di Banjar. Keur kula di Banjar tahun 80 tahun 80 genepan. Eta teh aya hiji hotel mun teu mawa surat nikah teu diterima suami istri. Mun aya awe doang sorangan diterima, lalaki doang diterima, tapi lamun duduaan tah lamun henteu mawa surat nikah teu bisa. Eta baheula kuari mah cenah biasa bae. Biasa bae kuari mah terus. Komo di Jakarta mah. Wih, eta mah. Malah atuh disadiakeun. Gua lagi kerja di bos mah kitu je baheula teh. Sadiakeun di hotel. Tah ieu nagara urang teh kos kitu tah. Satu sisi maju, satu sisi bata hotel-hotel nu di Jakarta teh eta teh tempat-tempat kos kararitu. Muringkak bulu pan urang. Neuleuh pembangunanna resep menjulang tinggi, neuleuh maknana di jero inggis anu luar biasa. Asup ka hotel teh mantak betah. Kan make iya tuh, itu mantak betah. Lantaran nu garelis aya dirinya, menu segala rupa aya, kumaha pesanan-pesananna. Nah iyalah keur carita perzinahan Jakarta eta kos karita. Komo kuari dipimpinna atuh ku non muslim geus bae. Kumaha meureun ke kahareupna. Tah eta kos kitu terus ka Tangerang ka dieu terus teh di Siloam ka dinya BSD dan lain sebagainya. Engke mah ka dieu ka Pasar Kemis terus ka Kendal terus ka ditu. Tinggal di deuleu bae perkembangan-perkembanganna coba ge. Wah, mungkin ka sisi Islam. Nu ikhlas geus eueuh geus carang. Aya ge jual beli bae atuh utung-utung nama agama ngan sakadar semu-semu doang pareun ke kaditu anu mantap Muhammadiyah teu kudu ngaharam-haram ngabid-abid ka marhaban tepkeun bae pareun sorangan sebab naon nu parolot ku ari geus maraot pemudana geus teu daek marhaban teu pareun tuh nya eta keur carita perkembangan tapi Allah mah deuk ngaluhurkeun agama ja'nu Allah atuh ku Allah disanggakeun ka Gusti Allah. Satu sisi diserang Irak, diserang Suriah, diserang Palestina, tapi di sisi lain di Amerika, di Inggris, di Jerman loba nu arasup Islam. Kitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah di negara urang wakikieuan teh ieu sakadar aya tek agamana hungkul pelaksanaanna mah teu aya. Wa in kanal qatilu sabian sanajan nu ngabunuhna budak boro-boro ngabunuh cacak-cacak ngarusak barang batur budak atawa nu edan tetep kudu aya nu bertanggung jawab sebagai walina boro-boro eta atuh hewan bae mun ngarusak tatangkalan batur kudu tanggung jawab nu bogana komo ieu ngabunuh wa abdan jeung hamba di urang mah abid eta adalah boyongan perang muslim jeung kafir perang muslim menang diboyong ku muslim segala rupana jadina gonimah. Nah ieu mun lalaki dijadikeun abid awewe dijadikeun amat ta eta teh urang malah eleh kuari malah Islam eleh kuari peperangan teh urang mun ngadenge kuari eleh terus sanajan secara makna nama menang tetapi secara fisik eleh emang kos kitu si jalun artina Alkitab sijal perang mah munam kitu sijalun kalah menang
kadang-kadang menang, kadang-kadang eleh. Baik, kelompok kecil kadang menang, kadang eleh, kadang menang. Kalau atawa kelompok besar kadang menang, kadang eleh, kadang menang, kadang eleh. Urang baheula di zaman Kangjeng Nabi menang. Terus kabelah dieuna terus kapepet deui. Di zaman kitu Raden Patah menang deui Islam. Kuari kapepet deui. Terus coba datang ka kuari can muncul-muncul. Islam teh dina peperangan encan muncul masih kena terdesak terus tapi orang ulah kaget engke muncul datang kesatria Imam Mahdi ulah kaget emang kos itu diceritakan ku Kangjeng Nabi nage ke aya pahlawan anu luar biasa Imam Mahdi ngan urang lamun meneliti kekalahan naon nih sebabna mun diteliti ti Kangjeng Nabi kene ketika perang Uhud nu mantak Kangjeng Nabi sahabat-sahabat kalah lantaran sahabatna tergiur ku dunia. Ketika melihat dunia sahabat nu geus ditetepkeun di gunung tersebut pemanah penjaga dan lain sebagainya ulah waka berubah cek Kangjeng Nabi lamun encan aya instruksi tapi ningali lalumpatanana kafir ieu muslim neuleu awewe garulis bahkan neuleu nu make gelang neuleu nu make kongkorong neuleu nu make kitu cincin dan lain sebagainya. Nah kabita turunlah untuk memburu eta berarti dunia asal geus dunia geus hancur. Terus kabelah dieuna kiai-kiai keur mejena tentrem magahan ngaji boga santri aya 200 mah aya be jamaah mingguan 100 200 sampai 400 mah geus tentrem hirup kadeleuna ti majlis ka masjid ka imah ti majlis ka masjid ka imah kos Kangjeng Nabi kasepuhnakeun kan gitu kasepuhkeun mah ki Kangjeng Nabi ge henteu loba kegiatan sakadar ti majlis ti imah ka masjid ti imah ka masjid. Nah ieu ge kos kitu teh kiai teh mantep jasa teh mantep barang jol bae lurah mawa bendera koneng mulai geus goyang ketebak angin dikuatan ku camat kebutuhanana naon terus dirojok. Nah ieu teh nyana akibat hayang kemudian atuh aya mulai dunia tah aya nu lain eta ya aing jamagahan ngaji moal kaganggu kabeneran keur aya pembebasan tanah lah aing dek milu nyaloan bae lah ustad milu nyaloan nu biasa dikekempit riad takrib kuari mah SPPT tatangga dibawa kunya nah dunia ieu dunia ngagilek hate geus moal beres tak kajen kumaha ge santri moal betah ngaji moal tentrem tareng geusan teh tareh wassalamualaikum warahmatullahi beres eta kos kitu dunia ulah eta sangkilang cicing bage cicing asal hate resep bae kada dunia lain deui teu meunang resep kana dunia aya eueuh sakitu bae eta karak mantep. Nah, jadi dunia luhurna agama munculna agama ieu lamun teu kabita ku dunia asal geus kabita ku dunia tuh geus lepas cara rengkleh bu encan perang jeung itu kakarak perang jeung bendera koneng bae teu kuat kakarak bendera eta doang geus teu kuat masyaallah teh gitulah. Jadi kuari ya dideuleu ku urang di berbagai daerah lain saeutik nu barisa ngaji lain saeutik anu negakeun pondok pesantren tapi kekuatan batin nu mantak yayasan lain jore yayasanana istimewa atuh lamun aya jelema nyieun pondok pesantren yayasan hebat lantaran terkoordinir secara rapi aya kelas 1 kelas 2 kelas 3 engkena kadituna boga atas nama ijazah lain letik-letik istimewa bagus di mana jorena kecenderungan hati terhadap dunia geus lain deui geus lain pondok pesantren yayasan mata mah lantaran naon lain dek negakeun agama ayat mutu mayar bae saurang murid dikaluarkeun eta tandana tah di pondok pesantren mah pendatang ka incuan ge moal anu ngaluarkeun sadaekna nyana mimiti can kawin cenah kula mah di pondok los boga anak 1 2 3 4 5 bae beja ka kiai na kula di pondok geus boga anak 5 ajo dek di pondok mah asa bodos iya
wari geus boga anak parawan ngawinkeun nya na balik heula juga pondok deui kula becenah geus boga minantu ge di pondok datang ka modar sia di dinya bae eueuh nu keluar geus sebab lawan ieu tuh kiai jeung nyana teh babarengan ibadah ngaji ka masjid eueuh unsurna naon mantap bae tah coba sakola mah teu mayar bae teu bayaran sabulan aju bae warning tuh eta kan dunia ngaranna eta jadi berarti dia jual pendidikan teh ku dunia maluhur kajian kumaha ge kajian deui pondok pesantren 5 tingkat 7 tingkat datang ke langit tetap moal bisa pakai perang kos gitu sebab lawan dunia jerona malah dikutuknya meta ku kiai-kiai ku musonib sebab mu'alifna musonib teh ya Sapina ya Takrib ya Riyad ya Fathul Mu'in ahli-ahli Allah kuari dibaca di pondok pesantren ku ahli dunia ya sekedar pikir mah masalah ngan bermasalah sote niatna etalah mantak henteu terangkat agama teh lantaran misi di jerona lain agama tapi dunia nyana mikiran bae waduh tahun ini pemasukan ngan sakieu teu bisa melebari tanah waduh tahun ieu sakieu teu bisa ganti mobil waduh tahun ieu mah kieu tah ini namanya mikiran teh kitu jeung kitu bae pikiranna kitu jeung kitu aya santri salap teh boga pikiran geus kitu kieu salap deuk kabeuli deuk teu kitu bae mobil deuk aya deuk eueuh katu kitu bae nya santri deuk pinter deuk teu so bodoh bae nya so bodoh bae pinter jang nyana bodoh jang nyana tuh geus bae kitu ibadah bae geus tah beda adalah pesantren salap teh kos kitu mantap bapana ge masantarikeun anak kesel anak aing sih baga kumaha nya kos gitu amatnya boro-boro tatanggana bapana ge kesel 5 tahun 6 tahun bapana encan kadeuleukeun anakna kumaha kesel tatanggana ge nanya anak Mang Haji di pondok keneh heuh geus sabaraha tahun aing emang 6 tahun kumaha perkembangan aing ge puyeng deuleu anak datang minta beas baelah kumaha ka ditu kumaha nyana baelah wai tapi bangsa geus 9 tahun 10 tahun ka arah di masjid kadenge Allahu akbar anak saya tak anak Mang Haji puja hebat eta atuh anak Mang Haji teh cek jangan mulai tatangan boga anak paraon dari ka mana keur aja moal ngan geus mahal atuh geus bisa kos kitu mah tuh kotok geus bisa kongkorok malin deui mah aduh Kiai Haji jual mahal blon teh Kiai Haji itu santri mah beda oh geura 5 tahun balik ka imah nu sakola SMA mah mun aya anu maot moal digerokeun anu kuliah aya nu maot moal digerokeun santri mah digerokeun di hadir si di imah kuna itu mah anu pae pang mandiankeun sial giliran mandian ka aing tapi tetep bae santri mah biasa bae dek salah dek bener di pandian we kunyana ayo geus tangtungkeun kunyana mandi tangtung sia oh teu tenang nya pede bae santri mah namun ku datang apa ditangtungkeun kaluaran anyar ulah loba ngomong Masya Allah santri mah pede bae bungkus beres pandian geus beres pandian bungkus dek salah dek bener pokoknya gitu bae santri mah lamun anu ngaharuan pan ieu atuh kitab teh pan lain hiji geus bae cenah pede bae cenah aya datang ka kamar mah aing salah sebenarnya pede bae cenah sok ngaharuan ngaji geus bae pokoknya siam pan teu mondok mondok emang aya aturan kos ieu pokona geus kumaha aing bae kalanan kos kieu mah enggak saya kerja jadi supir bae salah dan terus res salateun jadi usaha saja nah ente bae teh jadi imam tenang geus eta santri mah diperlukeun anu hajat ieu harina balik kan kunaon dek malam rasulan coba hadiah puji aya tenang sabira hadiah puji coba nu sakola SMA jamoal ceng sia di imah teu pang hadiah puji guru bahasa Inggris mah I love you bae mah aing bisa gitu. Beda derajatna tuh pesantren jeung sakola lain deui
geus kabelah ditu nagetek bemis cicing di imah ge lain deui budak sakola mah teu mikiran kaler kidul cicing di mana bae di deket pabrik los di deket lapangan bola los tapi santri mah lain deui aing cicing di mana ieu nya nu aya musolaan kadanan ku masjid ieu ngeunaheun beureunanan bari salat berjamaah pikiran teh kadinya dan mantak eta mah geus asal mah santren geus ahli sorga eta mah mas santren ahli sorga eta mah geus pokona nyana mah nu ngaji mingguan mah antara sorga jeung neraka keneh kican mutlak santri bagus mutlak kana bagus paeh jadawa keur mas santren sanajan keur di imah status pesantren geus moal dihisab deui sorga bae nu sorga tah nu ngaji mingguan mah kacan puguh sebab niat lagi lain mondok pan ngaji mingguan mah melampiaskan iya gara-gara eueuh di ditu da ieu mah ieu ngaji nu ku urang diaji eueuh di teu dilaksanakeun